Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Patabang di yang pelajaran bahasa Sunda kelas 10 dina danget ayeuna hidup harus diajar cara ngagunakeun aksara Sunda di handphone Android. Urang langsung wae supados teu nyangkol kana waktos anu kahiji ku hidup kada dilakukeun tangtosna lebet kana Play Store lajang ketik aksara Sunda dina pencarian search atau dalam pelarian aksara Sunda. Sabada aya muncul dipilih wae anu keyboard aksara Sunda nu ieu lajang install sekali dia keyboard aksara Sunda dina Play Store. Install lajeng buka aya notif sapertos kieu notifikasi terus kieu kantun diklik nuhun punten muhun deui lajang pake. Tah ieu kumargi sadaya HP Android tangtos keyboard aslina ngagunakeun Gboard Google Board. Nah, ayeuna urang cobian ngagunakeun keyboard aksara Sunda. Kantun dipilih aksara Sunda. Klik deui sumuhun. Tos rengse. Urang cobian keyboard aksara Sunda ieu dina sabaraha aplikasi. Cobian kahiji urang cobian dina Notes. Cobian. Tah janten kieu keyboardna robih janten kieu. Pami hidap hoyong wangsul dikena keyboard Gboard bawaan asli tina Androidna kantun diklik di palihanna pilih dia pilih deui kana Gboard wangsul deui kana keyboard asli. Pami kana aksara Sunda kantun diklik di palihanna pilih keyboard aksara Sunda. Urang cobian wae aksara Sunda dina HP urang hidup sadaya tanapi HP nu Android. Urang cobian ngagunakeun atanapi nyobian ngetik hiji kecap ku aksara Sunda. Misalna teh kecap Singaparna kahiji kedah diketikkeun nyata sa. Nah, sa ieu pan kada dirobih janten si pilarian ku hidup sarangken anu fungsina ngarobah a jadi i nyaeta panghulu. Tah di dia klik shift. Tah ieu panghulu ieu janten si. Lajang pilarian huruf atanapi aksara nga pilarian ieu nga singa lajang ayeuna pa pilarian pa singa pa. Nah ayeuna pan ngagunakeun oge rarangken anu nambihan suara r disebatna tinggal AKS aya panglayar shift deui panglayar. Ya Singapar lajang pamungkas terakhir na Singaparna. Nah, ieu Singaparna. Ieu dina notes. Urang cobian dina anunya dina WhatsApp lah. Sami kecapna contona sakola sa ka lajeng pilarian rangken anu ngarobah a janten o sangkan kana janten ko pilarian dina AKS rangken nu fungsina ngarobah a janten o. Tah aya disebutna panolong shift deui ieu janten sako lajeng la dikirim cobian sakola. Pami smartphone tujuan anu dikintun ieu message ieu pesan ieu WA teu nginstalkeun aplikasi otomatis moal kabaca.
janten pami hidup hoyong maca ieu aksara Sunda otomatis kedah insakeun heula ieu keyboard aksara Sunda. Urang cobian deui dina Instagram lah. Tah itu, cobian. Naon kesabnanya? Aksara Sunda. A, K. K kedah dirobeh janten ak. Carana tambihan ku pamae. Pelarian dina LKS rarangken pamae. Pamae teh fungsina ngaleungitkeun sora konsonan dina hiji aksara. Pamae urang pelarian ya janten ak sa ra spasi sa ieu kedah robih pan janten su sangkan janten Sunda janten su lajeng na suna ieu mah nya di na sangkan janten en tapi ku pamaeh di sun lajeng da aksara Sunda. Janten gampil pisan ngagunakeun ieu aplikasi hidup kantun download dina Play Store. Lajeng digunakeun lajeng klik muhun sareng sajabina digunakeun langsung dina media sosial dina notes dina dokumen sajabina tiasa digunakeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.